Ampun patua, kuring ulah dibawa ke kantor polisi. Tulungan kuring mah bener ngeteboga salah ngan seukur kapitah bae. Katempuhan bae tak ku bangsat anu kabur. Cek Ambu Suri, ampun-ampunan. Bohong patua, montong di karunyaan. Geus jelas bangsat tuman. Cek salah seorang jalma. Nya patua, lamun moal diserahkeun kanu berwajib kebugaan bae di dieu. Cek salah seorang budak ngora, bari maehna sesregelan hayang nyampeurkeun ka Ambu Suri, tapi ku bantar di halangan. Sabar. Ieu perkara can beres. Awas ulah anu wani macem-macem, salagi can aya kaputusan di patua kampung. Cek bantar rada heuras ngomongna lantaran jalma-jalma geus hese diomongan. Nya lamun kitu geuat putuskeun patua, ami jelas persoalan aya. Cek salah seorang jalma deui. Tua kampung katempor rada bingung, asa-asa rek mutuskeun perkara Ambu Suri. Maehna sieun salah lantaran can cukup bukti. Masih ini ya, harita jalma-jalma meregok Ambu Suri keur nyaheurepan Embe Mang Judet anu leungit oge. Tapi bisa bae Ambu Suri teh bener, teu boga salah. Maehna bener-bener apes ketempuhan ku bangsat anu sabenerna. Anu tuluy cenah bangsatna kabur. Lantaran bingung, tua kampung akhirnya minta pendapat ka Bantar. Kumaha Jang? Cek pangemut Jang Bantar. Emang rada bingung mutuskeunna. Bila lepat mutuskeun, beureun kena emang janten dosa. Tanya tua kampung ka Bantar. Alah, make bingung sagala patua, geus puguh bangsat eta jalma teh. Geus bae langsung putuskeun hukumanna. Cek salah seorang jalma deui. Ngadenge kitu, Bantar ngarasa seueul. Lain seueul pedah Bantar rek ngabelan Ambu Suri, tapi seueul kulantaran eta jalma ngodod teu ngahargaan ka tua kampung. Red Bantar ngareret ka eta jalma anu karek ngomong, terus dipencrong ku Bantar ada lila. Atuh luk eta jalma teu ngeluk, sigana mah sieun Bantar ngambek meureun. Kumaha Jang, pangemut Ujang? Tua kampung nanya deui ka Bantar. Bantar can keneh nembalan, kalah Red maehna ngareret ka Nyi Eti, siga nu minta pendapatna. Nyi Eti ngarti, tulipok maehna ngomong. Ari cek pangemut abdi mah, Ambu Suri teh leres ngan saukur apes Kang. Abdi percanten naon anu dicarioskeun ka Ambu Suri teh saayana. Cek Nyi Eti. Ngadenge omongan Nyi Eti, Ambu Suri langsung ngemplong hatena asa aya nu ngabelaan. Leres Nyai, Ambu mah jujur teu gaduh kalepatan. Ambu mung saukur katuduh. Ambu mah teu ngabobodo. Cek Ambu Suri. Ningali kejadian kitu, jalma-jalma ngarasa teu puas. Teu bisa gitu. Lamun bener Ambu Suri teu ngarasa salah, maehna kudu bisa ngabuktikeun ieun maehna teu salah. Cek saurang jalma. Nya bener. Teu meunang percaya kitu bae, da moal heuh aya bangsat ngaku. Cek nu sejenna. Kaayaan jadi rame deui. Jalma-jalma pating corowok. Nya bener, maehna geus puguh bangsat. Heueuh, geuat bawa ka berwajib. Geus teu kudu telepon kebugan bae di dieu. Sora jalma-jalma seah. Nempok kaayaan jadi pacieuh deui, akhirna mah pok Bantar ngomong sorana kadenge rada tarik pisan. Up, caricing. Cek Bantar atuh cep kabehan ge caricing. Dari ka Bantar mah maranehna tetep sieun. Geus kieu we atuh kuring bawa usul. Cek Bantar nuluykeun omonganna. Jalma-jalma tetep sigana teu ngarasa puas, kadenge pating ku ciwes. Ari tua kampung jeung Nyi Eti ngarasa penasaran, rek diomongkeun ku Bantar. Sedangkeun Ambu Suri ngarasa deg-degan, bisi usul Bantar malah ngaberatkeun ka manehna. Tapi dina kaayaan kitu mah Ambu Suri geus teu wani ngomong. Kan hatena teh sabar hayang geuwat ngadenge naon anu bakal diomongkeun ku Bantar. Ayeuna dangukeun ku sadayana nu hadir. Kieu usul kuring. Bantar hereuna ngomongna sabab ningali jalma-jalma anu masih keneh pating ku ciwes. Jempe, jarempe. Ulah pating ku ciwes teuing atuh. Dekeun yang Bantar rek nyarios. Cek tua kampung. Cep akhirna mah jalma-jalma jarempe. Sieun Bantar ngambek meureun. Ari geus kitu mah Bantar nuluykeun deui omonganna. Terus terang bae, Ambu Suri teh tamu kuring. Kuring jujur teu percaya lamun Ambu Suri maring embe. Karek Bantar ngomong sakitu geus kanenge deui aya nu ngomong. Lah, geus pasti dibelaan atuh ari kitu mah. Cek eta jalma. Bantar jadi bener-bener ambek. Dengekeun heula. Kuring can geus ngomong. Cek Bantar rada nyentak. Cep, jalma nu tadi teh cicing deui. Tadi kuring ngomong yen kuring teh teu percaya ka Ambu Suri maling embe. Tapi kuring janji moal ngalepaskeun kitu bae.
kuring rek newak bangsat nu sabenerna. Lamun bangsat nu sabenerna geus katewak, wayahna Ambu Suri kudu dibebaskeun. Kumaha setuju? Cek Bantar. Jalma-jalma reang deui parahi minta pendapat batur-baturna. Tidak mah aya saurang anu ngomong. Sok lah teu naon, kuring sakabeh satuju kitu oge. Tapi wayahna kudu dibatasan waktuna. Jang Bantar newangan badog teu meunang leuwih ti 3 poe. Lamun salila 3 poe can bisa keneh meunangkeun badogna, wayahna Ambu Suri rek dibawa ka polisi. Cek eta jalma. Satuju, satuju, satuju. Jalma-jalma reang ngomong satuju. Ari Ambu Suri ngarasa sesebelakan deui bae lantaran sieun dina waktu 3 poe Bantar teu bisa newak badogna. Aduh, kumaha lamun jan Bantar teu bisa meunangkeun bangsat anu sabenerna? Meureun aing teh bakal dibuih. Aduh kumaha ieu? Cek gentos Ambu Suri. Heula jang, kuring ge boga usul seutik nambahan omongan Mang Sapri tadi. Salah seorang jalma anu ngaran Mang Judet ilu ngomong. Ari Mang Judet teh jalma nu kalengitan BTA. Sok kumaha Mang? Tanya Bantar. Kuring sapendapat jeung omongan Mang Supri tadi. Hukuman pikeun Ambu Suri ditangguhkeun heula sampai ka ujang bisa newak badog anu sabenerna salila 3 poe. Ngan sampe ujang menangkeun badog anu sabenerna, Ambu Suri kudu tetep di balai desa. Kudu digawekeun meresihan balai jeung ngaulahan pamong. Nya pokona mah ulah cicing lah gitu. Hitung-hitung ngadidik ka manehna. Kumaha jang lamun kitu? Tanya Mang Juned. Ngadenge kitu gebeg Ambu Suri ngagebeg. Aduh cilaka. Teu bisa kitu. Aing teh di lembur dikenal jama pangjegudna. Ari di dieu aing rek digawekeun siga pembantu. Teu bisa kitu aing mung. Cek gentos Ambu Suri, tapi manehna can wani ngomong. Ari Bantar jeung Nyi Eti jadi bingung oge. Ngadenge usul Mang Juned kitu. Red duanana ngararet ka Ambu Suri. Kumaha Ambu? Tah geuning kitu hoyong jalmi-jalmi teh? Tanya Nyi Eti. Aduh, terus terang bae Nyai. Ambu mah teu sanggem pami kedah kitu mah. Ambu teh di lembur mah katelah jalma pangjegudna Rubiah Basura. Mangkara Ambu kudah digawekeun siga pembantu. Tembak Ambu Suri blak-blakan embungeun ari kudu kitu mah. Nya terserah bae, lamun anjeun teu daek nya kali distorkeun bae ku kuring ka polisi. Cek saurang jalma. Bener, geus mending distorkeun bae ka polisi. Nu saurang ngalokan. Nya bener, geus teu kudu diajak ngomong deui lah. Bawa bae kan berwajib. Cek jalma-jalma jadi reang deui. Ngadenge kitu Bantar jeung Nyi Eti bingung. Lain maranehna teu karunya ka Ambu Suri, tapi lamun terus-terusan ngambelan Ambu Suri, bisi jalma-jalma jadi suudon ka maranehna duaan. Akhirna Nyi Eti ngalelamu Ambu Suri. Wayahna Ambu sanes abdi sareng Kang Bantar teu hawatos ka Ambu. Mung saena ayeuna mah turutkeun heula bae ka hoyong jalmi-jalmi teh. Anggap bae ku Ambuna ieu mah etang-etang ujian ti nu makawasa. Keun Kang Bantar ge da moal cicingeun pasti nembak badog anu sabenerna. Cek Nyi Eti. Ambu Suri ngahulang, tapi akhirna mah teu boga pilihan. Masih hatena ngarasa mendekel ge ka pasan nurut kana kayang jalma-jalma. Mohon atuh Nyai, muga-muga bae jang Bantar sing enggal tiasa newak bangsatna. Cek Ambu Suri siga nu sadar. Padahal hatena mah tetep ngurunak. Geus kitu mah pok tua kampung ngomong ka balarea. Ayeuna masalah geus dianggap beres bae heula sementara. Geus ku kuring ditutup ayeuna. Tua kampung ngetrok meja 3 kali. Sok mangga ayeuna mah balubar. Cek tua kampung. Nya atuh ari kitu mah patua. Tapi eta si Ambu Suri kumaha? Kade ulah dilepaskeun. Cek saurang jalma. Geus teu kudu khawatir. Masalah Ambu Suri mah ku kuring yang patua katut hansip pasti dijaga. Kuring tiluan pasti cari cing di dieu. Cek Pak RT ilu ngomong. Ari geus kitu mah tuluy jalma-jalma ge akhirna balubar. Anu aya tinggal Bantar, Nyi Eti tua kampung, RT hansip katut Ambu Suri sorangan. Wayahna Ambu abdi sareng Kang Bantar bari mulih heula. Ambu kasabarnya wayahna nurut ka patua ka Pak RT sareng sanesna supados masalahna tiasa cepet rengse. Cek Nyi Eti pamit ka Ambu Suri. Nuhun atuh Nyai. Tembal Ambu Suri katempot teu sumanget. Hayu Kang cuang mulih heula. Nyi Eti ngajak Bantar mulang. Sanggeus pamit ka patua jeung nu sejena tuluy Bantar jeung Nyi Eti arindit ek baralik. Sanggeus Bantar jeung Nyi Eti areueuh, Ambu Suri katampo camewat bae di juru sorangan. Ku tua kampung tuluy disampeurkeun. Geus dahar encan anjeun? Tanya tua kampung.
Sabenerna mah Ambu Suri ngarasa sangheuk rek nengmalan teh. Tapi memang beteungna karasa pupurlitan manteu eusi. Tacan iraha atuh kuring daharna. Pan di tadi ge disarik sabae ku waranjeun. Tembal Ambu Suri ngomongna rada ketus. Ngadeng Ambu Suri ngomongna ketus gitu, tua kampung anu tadi narada karunya ge jadi seueul. Nya atuh kayak kuring diberi dahar. Tapi wayahna ayeuna mah eusian baheula bak mandi di tukang, cek tua kampung. Atuh jenghok Ambu Suri ngajenghok di ditah ngeusian bak mandi teh. Haram ya dol. Jalma teh bener-bener culang ieu mah. Ongkoh nawaran dahar ka aing tapi teh ngeusian bak mandi. Nasib. Aduh, aing lamun teh sieun dibawa ka polisi mah ku aing ditakol tah ka jalma. Cek kentos Ambu Suri. Nempo Ambu Suri cicing bae, tua kampung beuki keheuk. Yeh, di tah teh kala cicing bae. Geuwat eusian bak. Takok kuring dibawa bae kantor polisi. Cek tua kampung bari rada nyeusieunan. Ari dikitukeun mah Ambu Suri teh reuwaseun. Nya atuh sakedeung. Nya kuring eusian bak ayeuna. Tembal Ambu Suri. Geus kitu mah tuluy Ambu Suri indit ka tukang. Barang anjau ka lawang bak manehna ngarandeg. Ari tadi teh tua kampung nitah ka aing ngeusian bak. Aing kudu dicing di barak atawa aing kudu ngeusian ku cai nya. Lamun nitah aing kudu ngeusian cai mah meureun ngomongna pinuhan bak, lain eusian bak. Lamun eusian bak mah berarti aing kudu cicing dina jero bak. Aduh, eta jalma telengas-telengas teuing. Gerentos Ambu Suri bari ngahulang. Kudu kumaha ieu mangkar aing kudu cicing dina jero baknya. Tapi lamun ku aing teu diturutkeun meureun aing dibawa ka kantor polisi. Gentosna deui Ambu Suri ngahulang deui bingung. Jadi kabayang kumanehna lamun bener dibawa ka kantor polisi terus dibuih, kabayangkeun teh jalma-jalma garalak. Ambu Suri meureun disiksa leuwih-leuwih teh ayeuna. Ari kabayangkeun kitu mah Ambu Suri jadi ngabidik-bidik. Aing beuki sieun lamun aing dibuih mah. Lah daripada aing dibuih kapaksa ieu mah kudu diturutkeun tah ka yang tua kampung kecil teh. Cek Ambu Suri. Tuluy Ambu Suri asup ka kamar mandi. Breh teh katempo bak mandi garing eueuh cai saeutik-eutik acan. Malah di jerona katempo loba rahmat siga anu teu kaurus eta bak teh. Ambu Suri ngahulang deui. Tuluy cilincing teh puguh siga jama owah. Tapi kaingetan deui omongan tua kampung lamun teu nurut ngeusian bak rek dibawa ke kantor polisi. Atuh bari jeung seueul ge kalacat Ambu Suri kapaksa naek tuluy ngagoler dina jero bak. Nasib sampai ka kieu ya aing. Aduh kudu ngalaman ngagoler di jero bak. Asar tua kampung kecul kain teh kabina-bina teuing. Gerentos Ambu Suri segala perasaan ngabaur jadi hiji nya ambek nya sedih. Ari tua kampung RT jeung Hansip keur galecok ngobrol di hareup. Kumaha cek patua? Ari kuring mah sabenerna sapercayasan teu eta nini ngabangsa teh patua. Cek Pak RT kadenge ngomong. Teuing PRT kuring ge asa bingung. Soalna buktina mah enak kanyahoan keur ngahareupan Embe Mang Juned anu leungit teh. Tembal tua kampung. Nya ari kutuna mah. Tapi ayeuna mah cuang tungguan bae kumaha jang bantar bisa hasil teu newak bangsat salila 3 poe. Cek PRT deui. Leres kitu, da kumaha deui atuh? Cek Hansip ieu ngomong. Keur kitu tua kampung inget deui ka Ambu Suri anu ditah kumaha ngeusian bak teh. Geudeung jalma teh asa dilelela teuing ditah ngeusian bak teh nya. Cek tua kampung. Moal kabur mah kitu patua. Cek Pak RT. Teuing cing rek diilih heula ku kuring ka tukang. Cek tua kampung bari tuluy maena indit ka tukang. Barang anjuk ka kamar mandi katempo teu asa saha atuh tua kampung teh reuwas. Beuh cilaka. Gua kabur eta jalma teh. Cek gerentos tua kampung. PT Mang Uha. Eueuh jalma teh. Bawa kaburnya. Cek tua kampung wa kaup ngageruan Pak RT jeung Hansip. Atuh berebet RT jeung Hansip sadala lompatan nyalampeurkeun ka tua kampung. Kumaha patua? Kabur jalmana? Tanya Pak RT bangun kaget. Sigana mah si eueuh buktina. Cek tua kampung. Waduh cilaka. Mau ha gawat bejaan batur sida di taleangan. Geus ayeuna mah lamun beudang teh cuang langsung bae bawa ka kantor polisi. Da bener sigana mah lamun kitu mah mainna bener bangsat. Buktina mah kabur deui. Cek Pak RT. Muhun Pak RT. Tembal Hansip bari tuluy leumpang rek ngabejaan jalma-jalma. Tapi kakarek ge sabaraha lengkah kadenge aya nu ngagorowok ti jero bak. Iya kuring mah aya.
teu kabur ieu baru kita ngeusian bak cek Ambu Suri di jero bak ngadenge kitu mah hansip karedeg deui ari tua kampung jeung Pak RT silih reret tuluy lalempang ngilik ka jero bak barang breh katempo Ambu Suri keur ngagoler dina jero bak nampok kitu mah tua kampung jeung Pak RT pada ngagarodeg ari si ibu keur naon ngadon ngagoler di jero bak atuh tanya tua kampung bari gogodeg ieu ari patua kumaha sih pan kuring teh baru ditangge siang bak nah geuning kalah nanyakeun deui tembal Ambu Suri bari beungeutna katempo beureum ambak ngadenge kitu tua kampung jeung RT jeung hansip jadi pating sarengeh sareuri Ambu yeuh kuring maneh teh ngeusian bak teh lain berarti si Ambu kudu cicing jero bak tapi ieu bak teh kosong pangalahankeun cai terus eusian ku si Ambu kapinuh cek tua kampung bari rada seuri ngadenge omongan tua kampung Ambu Suri jadi ngarasa era tapi tetep seueul pok maehna nembalan bari beungeutna beureum atuh patua salah ngomong bari kitu mah lamun ngomongna pinuhan bak beureun kuring teh ngalacai minuhan bak ieu mah nitahna eusian bak jadi ku kuring teh dieusian bak lantaran ek dieusian ku cai bising salah cek Ambu Suri tuluy udang terus keluar ti jero bak tua kampung RT jeung hansip jadi kabarakatak sasaderian tapi akhirna manehna karunyaeun geus Ambu ayeuna mah dahar heula mauha waehna pamulikeun heula tah sangu karunya cek tua kampung tuluy balik deui ka hareup dituturkeun ku RT jeung hansip Ambu Suri masih kene seueul teu geuna katampo mureupan ti tukang pas kabedaran tua kampung ngaliuk Ambu Suri leuwas langsung nyerengeh sampai tua kampung nyarekan manehna langsung ngomong hapunten patua eta aya reungit ku kuring ditewak sanes meurepan ka patua cek Ambu Suri bari nyarengeh ari tua kampung ngan saukur gogodog terus lempang deui Ambu Suri nuturkeun cag urang tunda heula ayeuna urang kocapkeun Basura anu keulu mampah sorangan rek nawar-nawarkeun sawah atawa kebona ka tetangga lembur. Basura katempo kelempang mapai-mapai jalan satapak anu terus belasna mengkol ka hiji kebon. Maksud Basura mah ngahaja cenah motong jalan supaya lebih cepet anjog ke tempat tujuan. Ade keur kitu beuteungna karasa kukurubukan menta isi. Be, ieu beuteung lapar pisan. Keur mah aing teh boga duit deh, aduh. Kaduhung aing diajak ku Pak RT ka imahna heula aing teu daek, cek kerentes Basura. Ari matana katempo urat reret siga aya nu keur ditempoan. Breh teu jauh ti manehna aya hiji nangka ngagoler teu jauh tina tangkalna. Beuteung Basura beuki karasa lapar. Aya nakan usaha eta nya. Cek Basura ngomong sarangan bari luak liuk neangan jalma nu bogana. Maksudna mun aya jalma nu bogana kumaha eta nangka rek dipenta jang tambah lapar tapi dileukeun ge sasaha eta mah nangka dagrag meureun lah dawuh ieu nu bogana dicopot ku aing lumayan jang tambah lapar cek Basura. Tuluy Basura leumpang ngadegetan kapal bahan nangka anu keur ngagoler sanggeus anjog Basura masih keneh bingung rek mudak nangka tapi bedogna aduh dasar bagja teh daulat ieu nangka bedogna aduh wah aing mah aya bae gerentesna Basura luak liuk sugan aya batu maksudna mah nangka teh rek dipurak ku cara dibebeutkeun kana batu tapi teu manggih batu oge keur kitu kadenge aya sora jalma anu ngagorowok woi saha di dinya Basura kaget ret kapelabah datang sora ari breh teh katempo aya saurang jalma kelempang bari ngacungkeun bedog atuh Basura luas pikirna eta jalma teh anu boga tangkal nangka ngamuk meureun ngacung-ngacungkeun bedog kieu teh be silaka geuning eta nu boga ngamuk waduh aing daripada dikadek mendingan kabur cek kentes hate Basura bari beurang maena kabur ti uranjat. Nempo Basura kabur jalma nu kelempang mah bedog teh olohok. Nah eta jalma kalah kabur cek gentesna bari terus olohok nempokeun Basura anu terus ngabecir kabur. Teu lila eta jalma karek sadar manehna teh keur ngacungkeun bedog nyeh eta jalma jadi seri sorangan oh heueuh
siga nama sih dan ku aing ku bedog kemudian pada aing ngajukeun bedog padahal mah aing teh mere nyaho ieu bedog jang budak nangka lah bungan sorangan dasar boloho cek eta jalma. Ari basura tulus lompat ti buburanjat bakat tinggu soak barang lewat ke hiji bengkolan barangan aya saurang awewe anu kelempang cedak eta awewe katabrak ku basura kubrag eta awewe nangkarak bengkang awakna katindihan ku basura atuh eta awewe tangtuna bae luas campur gusieun tuluy eta awewe ngakurowok tulung-tulungan tolong Kelila aya seorang lalaki datang si orang eta lalaki teh salaki jalma awewe teh nempo pamajikanna ditindihan ku basura atuh eta salaki jalma awewe teh langsung nafsu kurang ajar si aki-aki teh rek guna sita pamajikan aing sia cek eta lalaki bari cekok ajong basura atuh basura langsung ngagulitik bari ngagoak aduh ampun cek basura ari jalma lalaki masih kene ambak cekok basura ditajong deui ayeuna mah nu beunangna parbah tarangna aduh ampun abah mah teu kahaja ulah disiksa cek basura bari nyek lantarangna montong ampun-ampunan sia aki-aki burung sidik sia rek ngaguna sita pamajikan aing ku aing kadeuleut pisan sia podaran sia ku aing cek eta jalma bener-bener ambak pisan tuluy katempo maena ngalugas bedog atuh basura beuki soak bae. Mitra budaya Sunda padenengan sadayana manawi sakitu heula dongeng Sunda anu judulna Ditagih Pati Kuririwa bagian ke-20 insyaallah sanes waktos urang lajengkeun deui. Ieu dongeng karangan Pribados Kang Abun Burhanuddin oge dipedar ku Pribados. Hapunten kakiranganna mugi katampi kalayan kadengahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.